gue Ehan akan mereview makanan tareng yang sedang booming di Ramadan ini. Kita gas dulu. Oke, ini udah di rumahnya yang punya tareng ini. Kita review. Let's go. Semangat. Alhamdulillah saya. Kumaha kasih? Damang. Alhamdulillah. Ayo dong dia. Ini acara ruas biaya dong dia. Nah, iya. Tapi teh kamari tadi oke nya. Iya, dia teh nunggu teh aya tareng. Di naon ieu teh namina teh? Sampul Pataruman. Desa Sukaratu. Nami ieu nami warna teh naon? Ieu teh upami tareng mah Zianji. Oh, Zianji. Ya lagi tareng teh sanes tareng unggul. Oh, sanes tareng unggul. Sanes. Aya es mirame. Oh, Aya Taitina. oh. Atas nanti yang dacan. Nya eta teh. Dacan. Lah, Umat abi langsung ka dia oge pada naroskeun gitu bari sareng ngaraos sana. Da abi mau ngaraosan oge teu camperna ki mah di masjid we ya. Gitu. Nah, geuningan karari ya baru udah geuning lada teh eta kolak. banyak kolak lada tuh. Nya eta kolak teh lada. Sakit kieu we. Cilok. Oh, palingan di. Maknya cilok amis atuh deui. Dari mana? Amisnya lada. Aya caian aya di mangku Almina ieu lada cinta itu. Lain iya, lain lada. Cilok, maknya cilok. Nya amisnya lada kumaha deui? Nya eta abi teh. Cenah ieu sama ieu sok sing eta naon teh sirup baru jadi cana we di emam. Lada sirup baru lieu teh mata abi langsung we ka dieu da nya rame teh. Jika tuh henteu ye. Bisi penasaran. Bayi sok sok. Tanya Ya. Aduh, endol pokoknya di jalan Pataruman pokoknya mah. Lihat teh. Paling teh Jianji. Jianji guys, pokoknya malah deket SD teh geuning kan imana teh. Alah endol pisan tah bisa kudu dirangungkeun maka endol. Lain ya. Hayang nanya gitu. Ari ehan teh kasupan naon? Di bahasa Ira ieu kikian ehan. Lain baheula mah di dia teh 5. Allah, sudah diomong. Saya ada tuh diomong kan, pokoknya iya. Kepala apa lu sarare ya tuh ieu. Aduh. Apa pas hari kieu? Bisa tuh. Era kikian tuh. Mana era cicing, anu haja cicing nadrem kieu. Da kumaha tuh? Era di dia. Dia ngaran Ehan. Mah ayeuna geus ada kabus kieu tuh wah. Ariwang. Pola tugas ini suka beda-beda. Ayo ariwang. Lain dedenya teh baheula kan. Ehan, aya tukang balon jadinya lupatan. Ayeuna aya lupatan kieu dek kumaha ini di. Tanya eta cenah eta di gitu. Ieu pamana abus oke. Ariwang. Cik eta tak omongkeun heula, naon heula. Subret arek naon gitu. Jangan lupa guys, di subret. Biar ada endol, papana ieu geus eta reng. Leunana. Es miramen atuh, Pak. Mes ramen. Cika naon dia? Es miramen, Tahiti. Oh, pokoknya segala ya kan dia citul. Ieu teh citul eta tah. Ieu teh nu ngaranna teh citul. Ngarti teh citul teh naon? Bila citul lah. Ya citul coba aja tuh. Geger heula. Tareng nawe jenis endol, teh gitu ya kan. Iya emang dikulang. Sama bisa nggak? Iya, bisa gitu ya. Kumaha dah? Naon nu puguh atuh nu ngomong na balik nyanyi nyawa sih ngomong kita jelas. Kan hanya tareng gitu, gitu. Kan gitu naon? Es miramen, Tahiti. Ah, mungkin bisa yang kita kumaha. Ieu hai. Baheula teh kolot teh ngapulang. Heula nu pantang pikiran. Tong lama. Kan ari ge apa prosesna. Balean balanguna. Udah teh heula mantang dia. Menang ilapat. Allah. Ilapat. Di Gusti nya itu dikirim. Shit. Allah.
mana. Nah, ini maksudnya gitu cara citu-citu yang mana gitu nya. Menang irapan. Cara kali gawean. Iya, bisa gitu lewas abi. Ini kemana ya ta? Cara kali gawean. Ngulang kene ya. Ngalamun gitu manteng. Masih sabar ya. Udah gitu. Mana ikhtiar kemudiannya urang teh kudu dilakonan. Nya iya bisa ngeunah lah. Asli ieu tareng jeung situ. Bisa nu gitu na aduh perawas. Sagala rupa ge make hate. Make hate. Jadi elek ka mana-mana ge jadi asal make hate salamet dunia jeung akhirat. Cobaan graso ngopi citu make hate didinya. Mate kelap-kelap atuh. Nya ada hate kumaha ada harna. Itu abusna meureun. Lamun di dieu hayang ieu ke hate ge menta. Hai menta. Ya, jadi meureun proses nama kieu. Sadiakeun meureun tahu, nya tahu, haji jeung terigu, diadonan dia make bumbu, rahasia eta mah nya rahasia eta mah rahasia pusat. Terus digoreng. Oh digoreng. Oh terus jadi terus. Mainnya deh. Jadi tahu di acian. Langsung ngomong ke Samara nya terus Samara eta we. Madinya we eta Samara. Ngan teh ada nanya, ngeunah teh. Lamun nyebut teu ngeunah wae kita balik ka ieu. Lain ngeunah deui endor anjir ieu. Tuh, ieu kita tareng Endor Kada teh lain cek beja. Lain cek beja. Bae balik di ka WC, bae. Allah ulah. Da didinya masalah atuh. Ngopi citur jeung tareng, ulah laga-laga teuing. Di dieu kan aya Oh cabenya. Geus bogo ada mata ada ge cabe. Tuh kan ada ada. Mata kita cabe teh. Ulah ieu teh aya levelna. Level. Aya level emang permainan we. Aing suka teh game we dengan eta level teh mah. Oh, iya gaya levelna. 1, 2, 3, 4, gajrang lompat. Itu ya. Kudi we sebenarnya tapi itu memeriknya. Kurik tarik. Sampai jadi naon atuh. Engke kapayuna gitu ieu kapayuna. Rek kumaha gitu payuna teh. Hanya dagang, bisa citur jeung tareng. Oh, jadi kumaha gitu kapayuna buka bisnis naon deui gitu. Nya atuh ada hari ieu mah implangan mah jauh. Jauh. Implangan mah aya muka node aya muka takdir menurutnya lantai menurutnya aya muka Solo. Abi mah lamun ke kapayuna teh muka ieu aya muka jeung bondona. Yang muka jeung bondon dua-dualeun Lamun di Bandung sok aya bondon gara-gara langsung we. Amis bondon. Sing aromanis. Oh, suka di bondon. Baru leuit ya alus geuna. Aromanis lain. Angin Es bonbon bener sih. Borondong. Wah. Borondong amis teh ngarantung teh alus. Saya kata Ayam eta rek. ada kalau kudu di modal. Tah kitu meureun alus yang beuneuran. Bukan tareknya, beda kan borondong, ngomong jeung bodona maksudnya. Ngomong borondong. Jadi gini guys, gak ada yang tidak bisa gitu. Gak ada yang gak mungkin. Aduh, gak ada yang mungkin gitunya. Gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Kita tuh bisa seperti ini. Oh, Bisa gitu. Nyeun kieu. Dengan berdoa guys. atuh doa kumpul mau balik gitu. Nya, Dengan beres-beres di gawean. Nya berdoa, ikhtiar, belajar guys. Bisa nyeun kieu teh kumaha. Harus semangat guys. Pula. Dirinya ngomong gas-gas sih ada pintar bahasa Inggris. Di sana teh I love you jeung I miss you. Jeung ayan gitu. Ada ya tadi ya. Nah gitu guys. Makanya kamu harus semangat. Jangan semangat kamu sare di imah gitu, sare mah di kamar, sare di rumah hari ngomong gitu. Ya, benar. Nah gitu guys. Mudah-mudahan Sabar lah, sabar. oh ya, lupa. Ya guys, jangan lupa di subscribe, lonceng katanya geningan tuh eta tuh dipencet. Mengke lobanu. Coba gitunya di rumah aja weh guys. Tong kemana-mana, bukan nama naik jajan kan iya weh jajan mah dari Kamana tuh, berede ya. nya Bisik lain bisik ya, bisik
batur teh parobeun. Oh, di mana? nah, ieu nya guys, bisi poho nya di dinya kitu si poho. Langsung ke Jalan Pataruman, Desa Sukaratu, Kecamatan Sucinaraja. Kabupaten. Kabupaten oke, Kabupaten Garut guys, deket ka dieu. Provinsi. Alah, provinsi oge Jawa Barat. Anu loba ieu teh geuningan pewayangan. Negara NKRI. Harga mati. Pokona mah. Pokona mah ka dieu we ka warung mah teh teh Jianji. Nah, guys, di dieu ye Kampung Pataruman teh geuningan Desa Sukaratu. Papai deui kurang piraku deui nya. Piraku deui poho di mana oge. Rasa kitu we meureun nanti urang mah da. Enak si Aalit. Entos tadi ngobrol sama Aalit. Carana ngabuat nu kieu tareng jeung citulna. Can itu namanya enak mah, aduh sok we pokona guys, KB oge endol, aya jus oge nya guys, sakitu we ti abi mah. Assalamualaikum.